Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falis Radinka. Hoyong ngabacakan tugas dongeng anu berjudul Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan hiji raja anu kacida kawentarna di tata Sunda nepi ka Kiwari. Anjeunna mimpin Karajaan Pajajaran. Dina kitab Suasit, sagala kagiatan jeung lalampahan Prabu Siliwangi dicaritakeun sacara genre. Kitab eta miboga 22 bab nu ngawangkeun lalampahan Prabu Siliwangi ti mimiti romana. Nyaeta Prabu Anggararang, raja Karajaan Gajah, sanggeus Prabu Anggararang ngarasa yen putrana geus layak jadi raja. Karajaan tuluy disarenkeun ka Pangeran Pamanah Rasa samemeh boga gelar Siliwangi. Ngaran Siliwangi sorangan teh nyaeta gelar nu dicangking sanggeus Pangeran Pamanah Rasa asup Islam salaku salah sahiji syarat pikeun nikah ka muridna Syekh Guru. Nyaeta Nyi Ratu Subang Larang ti pamajikan katiluna ieu. Lahirlah Kian Santang anu nyangking gelar Pangeran Cakrabuana di Cirebon jeung Rara Santang. Indungna Sunan Gunung Jati. Sasarengan jeung ngalegaanana wewengkon Karajaan Gajah. Prabu Siliwangi nyiptakeun pakarang anu dingaranan Kujang. Wangunana melengkung sarta aya ukiran harimau dina gagangna. Pakarang ieu lajeng dijadikan lambang Provinsi Jawa Barat. Ngaran Karajaan Gajah tuluy diganti jadi Karajaan Pajajaran lantaran ngajajarkeun ngagabungkeun Karajaan Gajah jeung Karajaan Harimau Putih. Carita dina kitab Suasit ditungtungan ku kajadian maksa ngalalokan jeung dipindahkeunana Karajaan Pajajaran ka alam gaib babarengan jeung Harimau Putih. Dina kitab Nugas ku Jelajah Nusa dina bab kaopat dicaritakeun yen sanggeus karajaan ngadeg Pangeran Pamanah Rasa ngalakukan lalampahan ngumbaran nepi ka hiji leuwang di wewengkon Majalengka nalika hayang nginum cai ti hiji curug atau air terjun. Pangeran Pamanah Rasa dihalangan ku siluman harimau putih tuluy kajadian tarung hebat nepi ka satengah poe. Napi ku sebab kasatena Pangeran Pamanah Rasa bisa ngalahkeun eta siluman jeung ngadadarkeun manehna tuluy eta harimau putih robah jadi manusia pikeun ngadampingi lalampahan Pangeran Pamanah Rasa nepi ka bisa nalukeun Karajaan Galuh kalawang pitulung ti harimau putih. Malahan waktu Karajaan Gajah diserang ku Karajaan Mongol sigana dina zaman Kubilai Khan, Karajaan Gajah dibantu ku pasukan harimau. Sekian dari abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.